Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur nu aya di lembur, baraya nu aya di kota. Alhamdulillah simkuring tiasa napangandai pamirsa sadaya ngalangkungan ieu video anu diunggah kana Yayan Hadi Entertainment. Eusi ieu video teh ngeunaan carita Semar diusir ti kahyangan tuluy ku Maula ka Pandawa. Semar atawa lengkapna Semar Badranaya salah seorang tokoh dina carita Mahabharata nyaeta salah seorang badega nu ngaulaan para Pandawa. Semar sok oge disebut Lurah Semar Kudapawana. Supados ngaguluyur ieu carita teh urang runtuykeun tina anu kahiji nyaeta carita awalna, teras anu kadua carita Semar diusir ti kahyangan, anu katilu Semar ngawula ka Pandawa. Sateuacan ngagorobas kana carita intina, simkuring sejang emutan heula ka pamirsa sadaya mugi keur saluntur galih kanggo ngalaik ieu video sarta kanu teu acan subrek mangga disubrek heula. Hatur nuhun. Salajengna wilujeng nitenan bae kana ieu carita salengkepna. Nu kahiji carita awalna. Nurutkeun caritana, Semar tadina boga dedeg pangadeg kasep ngalempereng koneng terah dewa anu sakti pilih tanding ngarana Batara Ismaya atawa Sang Hyang Munget, putra Sang Hyang Wenang nu hirup di kalampit sireng kahyangan. Lajeng nu kadua diusir ti kahyangan. Dina hiji waktu Semar kabita ku jimat layang Jamus Kalimusada nu dipimili ku adina Sang Hyang Rancasana. Bakat ku kabongroy ku eta pusaka, manehna jeung adina nu hiji deui Sang Hyang Antaga ngahurup Sang Hyang Rancasan nepi ka tiwasna alias palastra. Malah bugangna di dalahar guduaan, sedengkeun pusakana leugit taya tapakna. Sanggeus kitu, Semar jeung adina ngadadak saralin jinis, robah jadi dedegan jalma nu pikahinaeun. Maranehna dialusir ku ramana Sang Hyang Wenang, dibuang ka Marcapada. Sang Hyang Ismaya jadi Semar, sedengkeun Sang Hyang Antaga jadi Togog. Nu teu acan laik mangga dilaik heula, nu teu acan subrek mangga disubrek heula. Hatur nuhun. Urang lajengkeun kanu katilu nyaeta ku Maula ka Pandawa. Semar kacidang ngarasa kaduhung ku hiji ku dua. Tina gagah gandang sampulur dedeganana robah jadi goreng patut. Beteung bucitreuk, beungeut pias, pakulitan hideung, sirah kukuncungan jadi hina diusir ti kahyangan. Tapi najan kitu manehna sadar nu akhirna bisa nampak kalawan sadrah ka pangeran rumasa tina kasalahanana sorangan. Pikeun nebus kasalahanana, Semar kumaula ka manusa turunan Batara Wisnu Saka nu sarakti atawa kanu ngagem jimat Jamus layang Kalimusada kajen dilara balangsak. Pikeun tambah keung, Semar nyiptakeun 3 putra, Astrajingga alias Cepot, Udel alias Dawala jeung Gare. 3 putrana eta oge mibanda rupa nu teu pahayus, tapi sapari polahna pikalucueun. Ki Semar migarwa Dewi Sutiragen, putra Raja Sekarumumbe, nu salawasna satya satuhu ka anjeunna. Sakitu nu kapihatur, mugi aya mangfaatna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.